kudu mah dipake mana Oh, teh. aya waktuna mah teu kudu teh jadi masalah. Apa Kudu teh mah. geus waktuna meureun urang teh. Jam 11 geus nganyahoan. Lah, kata mah keriuhan mana Aya mah ngaliwat kieu ka wae, dinya, mah urang cek keriuhan ka. di dinya. Kamari kieu banyak banget matong jam 11. Heeh. Ayeuna gawe abahnya. Heeh. Ayana we ti ka jam 2 kain anu kamari. Jam 2. Oh, ayeuna ti ka jam 2. Beda di poe kakek, Beda di beda teh poe. kamari poe naon kamari. Oh, tak kamari hitung-hitung ganti anu kamari pan mantong jam 11 sajam deui aya waktu tak ayeuna gantian wayah ti ka jam 2 ayeuna gawe. Rarasaan urang teh ka jam 12 kamari gawe. Perasaan abah mah urang ka dieu ngariksakeun abah eueuh. Oh, masa urang keriuhan meureun kakek jadi maneh ngaliwat kan nya urang iuhan di dinya. Pokona Jadi teu papangijung urang. Wayahna ayeuna ti ka jam 2 pokona abah lah gawena geus kebating acara. Moal urang mah ke jam 2 mah nanaonan. Oh, wayahna ti ka jam 2. Waktuna, pokona waktuna jam 12 balik we. Ah, kitu lamun mau ngalawihan meureun ayeuna sok digawe ngan moal dibayar nu poe ieu mah lamun teu ti ka jam 2 mah. Banget hitungan aing boga kitu nih maneh mah. Teh banget hitungan mah jadi katumanan kitu. Hayo salawasna. Banget hitungan apa tepira yang manehanana pokokna mah kadinya ting teu manehanana alasan sigana teh urang keriuhan harita teh di dinya manehana ting kadinya ting teh jadi alasan manehanana bener imah alasan manehanana lah Kitu aki-akinya. Ai arek we teh ka jam 2 ayeuna heug. Lamun moal entong kitu aja urang mah. Moal teh ka jam 2 mah waktu lagi jam 12 ah moal aing ah kajenting mantok daripada kitu mah aing ah. Naon teh? Dong aki-aki teh kitu jadi ngatur dunungan. Mas anu mayar. Model ting aki-aki teh. Memang eta ge kakek maneh anu mayarnya. Ari geus waktueuna mah urang mantok, kakek mantok ya teh. Eta ge isukanana deui mah teh jadi masalah anu ayeuna ngaganti anu kamari sajam. Wayahna aya ti ka jam 2. Tinggal kitu. Ka jam 2. Heeh. Daripada gawe dari mari ka mantok geus saena mah geus lah mantok. Naon teh dituliskeun nya lain teruskeun jeung maneh mah. Geus mantok lah. Arek gawe moal teh arek gawe moal. Moal rek mantok geus lah. Naon dituliskeun oge lain jeung taun jeung maneh mah lain geus lah. Urusanana heg wae uruskeun ku aneh tu kebon tu kabeh. Tong insade urang pokona mah mah. Mantok aing geus mantok lah. Aki-aki teh kitu patut aya dia kukulutuk hayang boga pagawean aja dari beberapa pagawean kalah mantong. Sabada teuing lah arek mantong buat barina ge. Pake ngageing-geing tadi urang keur moloro ge. Sabada teuing lah itu. Kudu jam 2 lah mah nih bukan di kantin sate kakek banget teuing sate. Waktu lagi jam 12 ayeuna teh. Balik jam 12 teh walik sia teh. Lain ka jam 2 nanaonan sia teh.